Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasdul Awwalu fi bayani hukuki zaujatil wajibati ala zauji. Aya pasal nu pertama dina ngabahas nerangkeun hak-hak seorang istri, hak-hak nu jadi pamajikan ala zauji, kewajiban pikeun nu jadi salaki. Jadi hak seorang istri kewajiban pikeun nu jadi salaki. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i. Ngadaw Allah Ta'ala dina surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'rufi. Jadi kudu bergaul anjeun kabeh gitu. Anjeun kabeh make seorang suami gitu. Tah si salaki-salaki jadi kudu bergaul gitu ka nu jadi seorang istri bil ma'rufi. Ka pergaulan alus gitu, anu dialuskeun menurut syariat, menurut syara gitu. Aya bil adli fil baiti bil mabiti tah tegasna kudu adil gitu dina meuting. Tahun bogangan lamun misal boga pamajikan 2 gitu. Jadi ku adil dina meuting. Tah beuna nu ieu nu kieu dinu kolot tah meureun kudu sekian peuting, lamun eta ku sekian peuting ku sarua jadi ku adil gitu. Tah dina meuting. Bulan sapeuting ewang kudu 7 terus. Yang mun 2 meureun sapeuting di dia sapeuting. Oh, jadi ulah ulah dinu kolot tilup 3 peuting dinu 4 peuting ulah. Jadi kudu adil. Mun geunah mah nya disaimahkeun gitu jadi pebari pindah. Warna pakoti, tah jadi kudu dina aus pergaulan karena kalau jadi seorang istri teh jadi tah saya batina adil gitu dina meuting lamun boga leuwih ti hiji lamun boga pamajikanana gitu Hiji ge moal beak. Sakinah teh akan sakitu ge ngeunah. Sakit ge ngeunah. Tak sakinah sakit ge ngeunah ieu mah mata kamu nyandung anu sakinah mah da sakit ge ngeunah. Bener. Ai ngan ciri-ciri rumah tangga sakinah moal nyandung. Naon sababna? Apa sakinah teh sakit ge ngeunah. Bisa we. Warna pakoti jeung kudu adil tadina napakah kitu lamun boga pamajikan kitu leuwih ti hiji. Wabil ijmali fil qauli jeung kudu nyeun alus kitu dina ucapan. Tadina ucapan kudu isana sopan santun dah gitu lemah lembut gitu. Ulah pedah urang salaki bojeungan teh sia kada dieu panggieunkeun kopi aing gitu ulah pedah rumah salam jadi salaki apa jadi meureun kisahna kadang naon lamun salakina lemah lembut sopan santun nya pasti isana pamajikan ge arek kasar ge era gitu pedah ka salaki gitu meureun. Jadi ngajak gitu. Jadi kudu ngaluskeun tadina ucapan. Jadi kudu sopan santun lemah lembut ulah rumasakna ketua rumah tangga gitu. Pan aing ngaran ketua mah jadi kudu nyonton alus mah kana buah meureun tah anak pamajikan teh minangka anak buah rakyat. Tah jadi kudu nyonton alus. Ulah pedah salaki ngomong kasar ka harap gitu. Saroje ngadidik. Bener nya. Saroje ngadidik bener gitu. Waqala fi suratil Baqarati jeung ada Allah Ta'ala dina surat Al-Baqarah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna jeung tetep tah pikeun nu jadi pamajikan gitu. Ala jauzi kewajiban nu jadi suami gitu. Mithlul ladzi lahunna 'alaihinna. Jadi secara gitu hak gitu anu jadi salaki alaihina kewajiban nu jadi si pamajikan. Jadi masing-masing pada boga hak. Jadi aya hak pamajikan kewajiban seorang suami. Aya hak seorang suami kewajiban pikeun nu jadi seorang istri gitu. Masing-masing pada boga hak jeung kewajiban. Nah, jadi kudu saling tunaikan dina eta hak jeung kewajiban. Minal hukuki fi wujubi tah tina pirang-pirang hak kitu anu wajib.
Wastih kokil mutolabati alaiha non alaiha jeung berhak gitu nuntut gitu ka nu jadi si pamajikan. Lapil jinsi lain dina jenisna gitu. Bil ma'rufi tah dina anu alus menurut agama gitu. Bima yustahsanu ulah alus cek maneh. Jadi kudu alus menurut syara gitu. Lain alus menurut adat gitu. Kan tiap-tiap daerah masing-masing pugana adat budaya gitu. Jadi kudu alus menurut syara gitu. Ulah alus menurut budaya. Bima yustahsanu syar'an tegesna ku perkara gitu anu direken anu dipandang alus menurut syara menurut agama. Nya tina modal kumaha tah perkara anu direken anu dipandang alus menurut agama min husnil isyrati tah tina alus pergaulan tah antara suami istri jadi kudu alus pergaulan gitu. Wa tarkil dorori min hunna wa min hunna jeung tina ninggal anu mana perkara nu madarat gitu ti nanti nu jadi pamajikan ti nu jadi salaki gitu. Nah jadi ngajaga gitu ngajaga kemadaratan gitu ti nu jadi salaki jeung ti nu jadi pamajikan. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma pantos ngadauh Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma makna dalika tai mana nu di luhur nyata nu dipandang alus menurut agama menurut syara ternyata modal dina bagus pergaulan ninggal perkara madarat maknana gitu artinya jadi kieu ini uhibbu an atazayyana limraati. Nah jadi kaula mikaresep gitu ngagindingan kaula gitu kan jadi pamajikan. Nah, jadi seorang suami gitu kudu bisa jadi perhiasan pikeun menjadi seorang istri. Nah, kama tuhibbu an tatazayyana li nya secara mikaresepna gitu seorang istri gitu ngajadikeun perhiasan kan jadi seorang suami gitu. Jadi antara suami istri jadi kudu saling menghiasi gitu. Nah, seorang istri kudu jadi perhiasan pikeun nu jadi suami. Seorang suami kudu jadi perhiasan kan jadi seorang istri gitu. Nah, ulah saling mencela itu ya gitu. Saling muji dan gitu. Silih puji itu. Dipuji jadi saling menghiasi. Jadi aluskeun gitu. Saling menghiasi. Walirijali alaihina gitu. Jadi lamun salaki gitu hayang di sopanan ku jadi pamajikan mereka ku sopan bareng gitu guys ulah hajik sorangan gitu ulah egois ek mah make rejoice nyalin egois kayak lamun geus bas tempur mah adusna tadi ageuna make rejoice gitu. Walirijali alaihina darajatun jeung tetep gitu pikeun nu jadi salaki gitu ngungkulan kalau jadi pamajikan darajatun aya darajat tegasna aya martabat. Jadi martabat salaki mah gitu ayeuna disaluhureun martabat si awe gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mah. Aya fadilatun tegasna kaunggulan fil haqi dina hak gitu. Fi wujubi taatihinna. Dina wajib tah baktina taatna anu jadi pamajikan lahum kan jadi salaki gitu. Tah naon sababna gitu. Anu jadi pamajikan kudu taat kalau jadi salaki gitu. Lima dafa'uhu ilaihina mina mahri. Karena gitu si salaki gitu dan geus mikeun geus mere kasih di pamajikan mere mahar sabab geus mayar mahar gitu dia wajib turut gitu sabab geus dimaharan gitu geus dibayar ku mahar gitu geus dibeli nyata mahar teh ya dia wajib turut gitu kalau jadi salaki wali infaqihina fi masolihina jeung kana memberi nafkahna gitu nu jadi salaki
pi masolihina dina kamaslahatan pikeun nu jadi si pamajikan apa merasa hari non di paraban mah dina pahanna dicukupan gitu. Ruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkeun dicarioskeun tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala cenah kanjeng Nabi ngadawuh fi hajjatil wada'i tadina khutbah haji wada gitu. Nah, akhiri haji tegasna dina dia panungtung akhir munggah haji kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tah wahwa hajjatul jumati nyata tah munggah haji nu terakhir kanjeng Rasul teh nyata dina poenan Jumat ba'daan hamidallaha sabada sanggeusna muji kanjeng Nabi ka Allah taala wa asna alaihi jeung muji ngalam kanjeng Nabi ka Allah wa adol hadirina tajeng memberi nasihat kanjeng Nabi ka jama-jama nu hadir tadina waktu eta khutbah juada teh gitu. Cek kanjeng Nabi ala gitu wastausu bin nisa'i khairon. Ala kudu ingat kudu eling gitu. Eling-eling ayatana bahu tegasna kudu ingat kudu eling gitu anjeun kabeh ya qaumi hai kaum kaula cek kanjeng Nabi. Lima yalqa ilaikum nah karena bertemu kanjeng Nabi wastausu jeung kudu wasiat gitu kudu wasiat kudu memberi nasihat gitu anjeun kabeh teh seorang suami teh ya gitu bin nisa'i ka anu jadi pamajikan khairon gitu wasiat memberi nasihat teh gitu khairon karena migawe kaalusan gitu nyata migawe kaalusan teh sangkan seorang istri gitu taat gitu kan menjadi suami alba'u li ta'diyati aik balu wasiati tegasna kudu madap kudu narima gitu anjeun kabeh wasiati karena wasiat kaula pihina tah dina urusan nu jadi pamajikan wa malu biha jeung kudu ngalaksanakeun anjeun kabeh bihaku wasiat kaula teh warfaku bihinna jeung kudu ramah tamah lembah lembut anjeun kabeh gitu nyata jadi suami teh bihina kan jadi pamajikan gitu wa ahsinu isra tahuna jeung kudu nyeun alus gitu anjeun kabeh isra tahuna kana bergaul jeung nu jadi pamajikan tadi pergaulan gitu sehari-hari tah eta kudu alus gitu fa inna wasiyata bihina akadu ridho fihina mangkasana wasiat gitu pikeun nu jadi pamajikan gitu eta leuwih kukuh leuwih kudu lah leuwih kukuh gitu naon alasana ridho fihina karena lemahna nu jadi pamajikan sabab awe mah lemah jadi lemah teh kan awe mah akalna ukur hiji gitu nah sabab akalna 10 anu salapan dibikeun ka lalaki anu hiji dibikeun ka awe tah kan lemah gitu awe mah gitu dan lamun nafsu gitu salapan di awe di lelaki hiji gitu nafsu birahi maksudnya wah tiajihina jeung karana butuhna gitu nu jadi pamajikan ilaman yakumu bi amrihina kajelma anu ngurus karena urusan nu jadi pamajikan tegasna butuh si awe karena butuh salaki nya butuh meuneun dina nafkah nya nafkah dohir atau batin nya butuh dina nasihat dina ngelmuan gitu tah karena butuhna si awe tegasna butuh si awe karena bimbingan lah gitu butuh bimbingan gitu soalnya nu jadi pamajikan mah beneran ningali ieu mah ningali salaki bener henteu non tinggali dina kelakuan di awe na ya mun awe teh bener berarti teh bisa ngebimbing teh bisa teh salakina antepan gitu teh bisa teh berarti antepan teh bisa jawab tanya ilmu na teh yang neangan ilmu mun
mabit euy. Ka qaulih ta'ala kaya pangandika Allah Ta'ala. Eta lieu. Wala taqulu sasatun intahu khairun lakum. Jeung ulah ngucap gitu anjeun kabeh. Nutur perkara gitu kudu dieureunnan gitu. Geusna ulangna ulah ngucap kasar itu ieu. Ai intahu andalika tegesna gitu kudu ngeureunnan gitu. Anjeun kabeh andalika tina perkara nu goreng teh ya. Waktu khairon jeung kudu migawe anjeun kabeh kudu ngalaksanakeun khairon kana perkara nu alus. Pa inna mahuna awanin ay asiratun indakum. Mangka pastina anu jadi pamajikan awanun gitu. Awaninnya awanin eta sacara tawanan gitu. Awanin eta sacara tawanan gitu. Nya eta tawanan meureun non tong di kitu kieu da aya ngaran tawananna bisa gawe nu nebus gitu tah. Apa tawanan bisa nu nebus engke meureun kudu eta kudu mulus mun yang datang anu nebus teh gitu. Tawanan gitu. Dah mangka pastina anu jadi pamajikan eta leulibat tawanan ai asiratun tegasna gitu. Secara tawanan indakum di aranjeun kabeh. Raisa langsung. Nah, di aranjeun kabeh. Naon sababenerna liribat tawanan pa inna rijala akhaduhunna bi amanatillah. Mangka nu jadi salaki kitu eta ngambil kitu. Tegasna ngajadikeun tasulangna si eta salaki ngajadikeun ka si awewe ngajadikeun pamajikan kitu. Jadi eta bi amanatillah jadi ngambil tina amanah titipan ti Allah kitu. Mata engke bakal dipertanggungjawabkeun. Tah sabab eta amanat kitu. Tah jadi amanat teh kitu pan amanat mereka tawanan pan meureun kan bisa nebus tah kudu mulus gitu tah ge nu jadi salaki gitu ngambil gitu ngambil nyata ngajadikeun awe nyata ngajadikeun soal ieu teh eta bi amati lah jadi ngambil karena amanat ti Allah gitu sabab teh amanat tah kayak aya pertanyaan nah bener teh didangemon itu yeuna gitu tah engke dipertanggungjawabkeun gitu sabab teh amanat gitu jadi lamun eta nah isana maka bertanggung jawab gitu didang yang mana didang ngadidik nafkah itu ya ngabimbing itu ya gitu amanat titipan ti Allah amanat ti Allah mata kan ge bakal dipertanyakeun gitu laisa aisyanu tamlikuna minhuna syai'an ghairu dalika khairi jadi anjeun kabeh non teu ngambil sepenuhna gitu teu ngambil sepenuhna jadi teu ngambil sepenuhna teh non urang teu bisa kitu kieu gitu sabab isana eta mah jadi salah pinjaman teh ya kan nah salah pinjaman jadi non teu memiliki hak sepenuhna minhuna ti nu jadi pamajikan gitu sean kana perkasa teh gitu gue dalika salian kealusan dan jadi isana kudu berbuat kealusan gitu tidak masalah ngadidik nafkah itu iya gitu nah wajib memberi nafkah gitu ila ayatina bifahisyatin aw nusujin terkecuali tah gitu nu jadi pamajikanna gitu migawe karena perkara nu gorengnya tan nusud jadi ngabangkang gitu teturut ka anu jadi salaki mubayyinatin ay dohiratin jadi jelas gitu dohir gitu non ngabangkang teh gitu bi andoharot amaratuhuna amaratuhunya bi andoharot amaratuhu nya kawan jelas dohir gitu ciri-ciri ngabangkang tengah awal non asa dipatah non asa dikitu kieu matanghul lah gitunya matanghul medengkreng gitu tah Pain paalna mangka lamun migawe tah sia di pamajikan
bi an adharna nusuja kawan ngadohirkeun gitu karena ngabangkang gitu. Tah tidinya fahjuruhunna fil madaji'i. Tah kudu mangka anjeun kabeh kitu nyata nu jadi suami gitu. Kudu ngajauhan kan jadi seorang ikan jadi pamajikan gitu. Tapi kejauhanna fil madaji'i dina tempat sare tegasna kudu pisah ranjang. Nah, tapi dina ngomong tong ngajauhan, dina ngomong dina itu mah jadi ngajauhan gitu dina tempat sare tegasna tong saranjang pisah ranjang lah gitu. Tah maksudnya ngadidik gitu. Supaya hiji tanda tanya mungkin kemudian aya salah pananyakeun meureun salah naon maka Nah gitu. Tah, jadi dibahas. ai dina ngobrol mah biasa pertanyaan jadi ngajauhanna dina tempat sare tegasna jadi tong sare barang gitu. Kudu pisah ranjang. Ayat taziluhuna fil firosyid tegasna kudu ngajauhan tah anjeun kabeh nyata nu jadi salaki tah kalau jadi pamajikan dina tempat sare antong saranjang lah misah gitu. Watruku mudojaat tahuna aina mamahuna tegasna kudu ngajauhan gitu ulah sare barang gitu. Ulah sare barang ulah saranjang. Nah. Tika iraha gitu eta ngajauhanna gitu. Wahada hajru lagoyata lahu tayeu ngajauhan pisah ranjang gitu. Batas akhir gitu. Cai enggak si awena eta we gitu sadar gitu sana ngeureun nanya meureun kunaon gitu masalahna gitu nya. Batas akhir rek 1 tahun rek 2 tahun sugan gitu tah. Alasana gitu li annahu lihajati solahiha. Tah kana butuh gitu. Tah ku ngata ngajauhan teh pisah ranjang teh butuh gitu. Pikeun kamaslahatan nu jadi pamajikan tah sangkan maslahat sangkan soleh gitu didik teh ya gitu pamata lam tasruh gitu di mana-mana acan soleh acan bager gitu tah sin jadi pamajikan teh pala hajru bakir tadi ngajauhan teu sare barang tah dina ngajauhan pisah ranjang teh gitu tah masih kene berlaku masih kene tetap tuluy we gitu wa in balago sinina sanajan nyampai gitu bertahun-tahun gitu tuluy we acan eta mah acan bager macan soleh mah teh pamata soluhat tah mangka di mana-mana geus soleh geus bager tah si pamajikan tah pala hajo tah mah geus beres tong aya acara pisah ranjang deui gitu lamun geus bager mah gitu sangkan sadar gitu tah waan ba'dil ulama'i jeung tisapeh ulama gitu goyatul hajri syahrun jadi batas akhir ngajauhannya tapi saranjang teh ukur sabulan cek saweh nya cek saweh ulama mah tapi cek saweh deui mah gitu jadi batas akhir gitu nyampai eta nyampai si pamajikan soleh gitu sampai pamajikan solehah maslahat gitu tah lamun sebulan bisa batas air sebulan piraku meureun teu nanya-nanya kunaon benernya ngalamun teu nanya-nanya teu boga pikiran ya jeung deui dapan ai mun awe nusud mah kitu isana amun kurang teu dinafkahan teu dosa lamun saawena nusud gitu jadi gugur panafkah gitu nah ya sore pendapat ya masalah anu teu dikerudung kalau misalkan teu dikerudung apa berarti oratnya heg si salaki nanti itu pernah mamatahan gitu atas si salaki kasuk nusud berarti ai salaki mah nusud dayus salaki mah dayus gitu ai salaki mah dayus lamun tanah nyebut dayus teh lamun awe ka Saudi cenah dayus padahal tadi meureun ngantepkeun perkara anu salah dinu jadi sama jadi dayus teh jadi isana jadi seorang suami gitu teu ngarasa cemburu di mana-mana si eta nu jadi pamajikan ngalakukeun perkara nu bertentangan jeung agama jeung syariat gitu tah karena etapan teu sadarnya dayus gitu para gitu salaki gitu teu sadar mun awe mah nusud lamun laki mah dayus bisa bilang berat ya teh meureun pagawean ningalikeun orat sehari-hari nya ada jadi kumahanya ku aya nama jadi kadang-kadang kieu teh
kayaknya ting awenan teu karunyaeun lain jadi kan kadang-kadang jadi kieu teh nya salaki apanya ai si non ai istri teh nya milik ku jadi salaki pan milik seorang suami lah istri teh milik seorang suami terus ayeuna ya non teh istrinya mempertontonkan orat gitu dah jadi eta seorang suami apa teu rasa sakit hati apa kumaha nya jadi istilahnya kan amun lamun pamajikan pak istrinya milik sararea menontonkan aurat batunya batu bisa menikmati tapi bisa bisa menikmati apa teu ngerasa sakit hati tah ada ratana nu buka kerudung nu memperlihatkan kecantikan teh hayang katampo ku umum benernya hayang disebut halus lah batu bisa menikmatinya tapi kan eta milik suami lah suamina teu sakit hati apa kumaha apa tadi disebut dayus teh dayus gitu ya isa dayus gitu jadi isana gitu eta teh dosa teu disadarinya anu dayus mah jadi eta ahli neraka sih kecuali tobat gitu biasa ahli neraka pan dayus gitu apa eta kejadian anu lumrah di masyarakat gitu anu teu disadari ku seorang istri ku sabab teu nyaho beurnya leuwih sabab teu nyaho bung dek belajar tidak mencari tahu lain teu nyaho jadi isana eta mah ali teu nyaho kita pura-pura teu nyaho jadi sebut pura-pura sabab mung belajar coba lamun belajar lain ka majlis taklim beurnya saeutik lobana tahu lah gitu hanya amalkeun anu kitu mah lain eta lain tidak tahu jadi pura-pura tidak tahu gitu pan aya beda pura-pura jeung eta gitu tapi dah gugur benernya kewajiban nu jadi salaki ge ayeuna misalkan nyaho ya perkara itu teh nya diizinana misalkan sisi awewe teh mingguan kali itu ka dieu misalkan tapi geus nyaho ya si awewe teh geus nyaho ayeun eta teh dosa gitu tapi si lalaki henteu pernah ngabejaan tapi si awewe geus nyaho gitu eta dosa duanana teh lamun kumaha apa nih nanti misalkannya si seorang awewe teh teu make kerudung anggap aja pertanyaan di pemirsa ya si awewe teh nyaho yang teu make kerudung teh nontonkeun aurat gitu sedangkan si salaki nage nyaho di yang eta teh salah gitu. Tapi ente dua geuleuhnya tapi ku si salaki teh dititah make kerudung misalkannya da meureun ku sabab ningali batur oge da lumrah berenang galib gitulah seolah-olah nges biasa padahal itu sesuatu dosa tapi si awewe teh nyaho gitu yang perkara itu teh teu meunang cek agama teh teu nyaho ilmu lah gitu tak eta jadi beban teh kana jadi salaki gitu. Ya pasti ya ada boga pertanyaan gitu pada pemirsa gitu eta mah jadi isana gitu amun awena nyaho kitunya isana awena nyaho bahwa eta neyokeun aurat teh dosa teh teu dipigawe berarti dosa sorangan tah dosa si awe tah si anu salaki kewajiban banyak kudu eta kudu caram-caram kan awe si laki ngantep dosa duanana eta mah tah lamun misal si salaki teu caram-caram jadi sana eta si awe hidung sorangan make eta make kerudung teh berarti eta mah awena nyaahkeun kana jadi salaki gitu ya ya bener berarti sapendapat tah jadi lamun ana si awe karepna nya teh karep sorangan make kerudung teh gitu tah berarti eta mah si awe teh dosa gitu nah lamun masalah salaki dosa teh mah tergantung sakina nah kungsi teh mang melikeun kerudung bener lamun mang melikeun kerudung berarti otomatis si salaki nitah gitu lamun teh mang melikeun berarti eta karep si awe sorangan berarti ku pangmeuli enakeun kerudung oge berarti seolah-olah nitah gitu. Jadi henteu secara langsung ge meureunna seolah-olah eta isyarat gitu mun mang melikeun kerudung meureun teh nya lamun kieu meureunna nya lamun dina lomarina eueuh kerudungan berarti meureunna si lalaki teh teu pernah nitah kecuali lamun dina lomarina aya kerudungan berarti geus pernah dipangmeulikeun gitu kan nu salah tetep jadi aya di awewe mun gitu mah soalna ieu masalah nu teu pira gitu tapi
umum aya di Da masyarakat. ayo mahal gitu mantong tong non tong dianggap masa sepele dayana urang da mun kabeurna kabeureuyan kita kucucuk munding sok kucucuk lauk lain. Nah, Suga we atunya aya hikmahna ieu nu ngareunkeun bisa berubah gitu lamun seandainya nu ngareunkeun aya dina posisi eta. da bieu masalah awe nusud. Iya kurang kenehnya. Tah lamun awe nusud ternyata ngabangkang kalau jadi salaki. Tah kumaha gitu. Perlakuan nu jadi salaki apa ku diantap apa kumaha gitu. Wadribuhunna dorban goero mubarohin. Tah jadi lamun geus omongan tah si salaki teh awe teh masih tengah warok omongan lamun geus diomongan kitu ge teu diwarokkeun ku si awe teh tadinya salaki wadribuhunna dorban goero mubarohin. Teu naon neunggel sakit teh kalau jadi pamajikan. Tah lamun ku omongan geus tengah warok tah alinya teu naon di neunggel kalau jadi pamajikan gitu. Tapi neunggeulna goero mubarohin neunggeulna eta mah neungeul ngadidik teh ya. Lain neunggel gitu anu matak melukai gitu. Tah Ulah sampai ke aya tapakan. anu melukai gitu. Tah lamun awena bageur mah teunggeulna ku sarangka irung. Disun teh. Disun teh ya gitu tah. Lamun awena bageur mah teunggeulna ku sarangka irung ya tah disun gitu. Wahwa aladi la yukasiru anban. Jadi neunggeul anu teu matak melukai teh jadi neunggeul anu teu matak mecahkeun kana tulang lah tuh sampai tulang letak apa itu ya gitu. Istina ulah tapakan. Wala yashinu udwan Bujurna tuh. Wala yushayinu udwan jeung dina neunggeulna neunggeul anu teu matak nyacadkeun kana anggota. Saya mun ulah nyampe di tenggol teh irungna nyampe bengok ulah gitu. Ya da bujurna gitu kan takolna dua nana bisi gede sabelah. Lumayan pernah gedean bujurnya mah. Belum pakai bantalnya. Aya dorban goero sadidi tegasna neunggeulna entong banget gitu nya kira-kira eta we neunggeul gitu. Isana nu mata karasa tapi ulah nu mata melukai gitu. Tah neunggeul teh wadalika ilam yarjuhuna bil hujron. Tah jadi eta neunggeul teh lamun geus teu bisa kitu diharapkeun soleh tah kan soleh aku eta panjikan teh bil hujron ku pisah ranjang teh tah misal non geus teu di baturan sare masih kayak kitu tah kakarak didinya gitu. Omongan temempan gitu. Eta mah jadi mun mah eta terakhir gitu. Senjata pamungkas. Apain atoknakum mangka lamun taat bakti tanji pemajikan ka anjeun kabeh nya kanji salaki gitu. Pima yuradu minhunna tina perkara diharapkeun tah tin jadi pemajikan teh. Dinya mah pala tabgu ae latat lubu alaihina sabilan. Tadinya mah teu dikudukeun gitu tah. Teu kudu nuntut gitu anjeun kabeh konji pemajikan sabilan karena jalan lah ilador bihina karena jalan nyampe kudu mukul jadi itu kudu gitu. Lawan pemajikan gitu dan tenyusul di tengah kusaki berarti saking dolim gitu. Lawan pemajikan teu ngalakukeun nusud heg neungeul gitu berarti eta sakina dolim gitu. Sabi neungeul ge teu naon kaji saki lamun awena nusud. Ai tanpa itu ieu mah ujug tenggoh isananya hampang leungeun nih bahasa naon gini. Tah dengan gitu. Tangan. Eta dolim eta mah ai kecap deui mah dosa gitu. Teu awe teh solehah bageur taat salaki hek tujugna salaki neungeul tah eta mah sakina dolim gitu. Nya terkecuali neungeul sok teh teu naon lamun awena nusud gitu. Lawenang geus kembali deui sadar. Waj'alu makana minhuna kalam yakun. Jeung kudu ngajadikeun anjeun kana perkara nu wujud ti eta we secara eueuh nanaon kitu lamun aweuna geus bageur kitu geus sadar. Nah sababna melawe geus sadar urang teh kudu nengan jalan kitu kudu neungeul. Fa inna ta'iba minadanbi kaman ladan balah. Mangka saja mau tobat kitu. Tina kesalahan eta secara
saca zaman untuk buat kesalahan. Tah. Jadi awake mun geus ngaku kesalahan minta maaf kalau salaki gitu. Tah geus minta maaf berarti Bebas. salaki bebas teu kudu neungeul gitu nah. Paina taiba minad danbi kaman la danba lahu. Saja manu tobat anu minta maaf tina kesalahan eta secara jamanu kesalahan. Ala ayatana bahu eling-eling kudu ingat anjeun kabeh. Nyata jadi innalakum ala nisaikum haqqon. Saya tetap gitu pikeun anjeun kabeh ala nisaikum wajib gitu. Pikeun wajib kalau jadi pamajikan haqqon eta ngabogaan hak. Jadi aya hak pikeun anjeun kabeh jadi hak suami gitu kewajiban seorang istri. Walinisaikum alaikum haqqon. Tapi kan si pamajikan ge gitu boga hak gitu kewajiban anjeun kabeh, kewajiban jadi salaki gitu. Jadi aya hak salaki kewajiban seorang istri, aya hak seorang istri kewajiban nu jadi salaki gitu. Pahak hukum alaihina mangkali hak gitu anjeun kabeh nyata hak menjadi suami alaihina kewajiban anu jadi seorang istri pala yutina pirosakum mantakrohu. Jadi ulasna seorang istri teh jadi kudu ngaraksa kana dirina gitu ulah nyampai gitu ngampihkeun gitu batur gitu ngampihkeun lalaki sejen gitu pedah non salah anu dampikeun teh boga terong gede gitu. Ulah gitu tah ulah nyampe gitu. Terong gede mah burut mah. Bonteng gede meureun, Bonteng gede. Sabeuna mah li bonteng sih ngaranna teh Roni. Rojok nikmat. Roni rojok nikmat. Wala ya dana api buyutihina liman takrohuna. Jeung nu jadi si pemajikan jadi nan ulah ngidinan gitu ngampihkeun kalau jadi imah sareng sana nu jadi salaki gitu. Ka zaman nu dipika izin ku jadi si salaki gitu. Jadi istilahnya ulah ngampihkeun batul lah gitu aya mahrumna mah gitu. Ala wa hakuna alaikum eling-eling kudu ingat anjeun kabeh wa hakuhunna alaikum jadi hak anu jadi pamajikan alaikum kewajiban anjeun kabeh kewajiban nu jadi salaki gitu antuh sinu ilaihinna fi kiswatihinna jadi kudu nyeunang kudu ngaluskeun gitu anjeun kabeh ilaihinna kanu jadi pamajikan fi kiswatihinna tadi pakaian nah, jadi kudu ngaluskeun tegasna kudu dietakeun kudu dibere pakaian sangkan ginding di imah gitu jadi mere pakaian sangkan ginding teh di imah gitu pikeun nyeunang kudu jadi salaki lenjang di luar gitu wa ta'amihina jeung kudu ngaluskeun gitu kana makananna gitu tah kudu merhatikeun merhatikeun kadaharan makanan gitu ya wah japu heu ngapa eta nya repo japu we mah saminggu sakali daging atunya rawah ada hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah ya hadis Imam Tirmidzi jeung Imam Ibnu Majah wallahu a'lam bishawab.